Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra Mang Jajat di Patupang Dagu na acara nomor saban lahir. Mang Jajat sedang medar hiji carios anu judulna nyata Sirawing karangan Kang Diat R. Mangga orang Bandungan dicerita Sirawing kung kapayun sadayana manco kacaturkeun harita di hiji tempat nyata di leuweung ganggong sama gonggong anu jauh ka dieu pokona leuweung ganggong sama gonggong alas banawasa tempat manonoban nyata panoban orai maung jeung anu sejen-sejenna deui. Tapi lamun urang nalaah ka jero leuweungna beut aya hiji imah gede pisan. Imah saha eta teh? Nya eta teh imahna pimpinan rampok macan liar anu pamimpinna teh Bah Bewok. Eta teh di rohangan tempat kumpulan para anggota macan liar. Pok harita salah sahiji anak buahna Bah Bewok cumarita ieu ka Bah Bewok anu kara si Ibro. Harita si Ibro pok ngomong ieu ka Bah Bewok, "Wah, Bah, tiga nama peuting ayeuna teh urang teh moal tiris teuing sabab urang eta boga simut ramuan eta nyikat tikah anu ayana dikelem di kamar Abah." Barang ngadenge kitu Bah Bewok nya kakak siri dilenggakan pisan, "Kumaha?" Oi. Enak. Bener pisan tuh. Urang da puting ayeuna teh moal tiris teuing euy sabab urang eta boga simut ramuan eta nyikat tika anu ayeuna dikelem di kamar dewek. Tapi sama ila laing dewek heula. Sabab dewek antara pamimpin ila laing sakabeh mah ka hati Bah hati. Deuk para anggota macan liar saur manuk. Nah, jadi dewek heula sama ila laing mah hati Bah. Harita anu kacaturkeun harita diomongkeun anak nyata Bah Bewok nyikat tika anu dikelem di kamar Bah Bewok. Eta bujurna kokompodan hatena seselbakan asa gep manehanana digerahala kumaung sakitu lalaparna nyikat tika harita sasambat di hatena, "Nuh Gusti, nah kumaha kitu nasib abdi teh abdi halim dipake para Bah Bewok mah apa anak buahna cik atuh Gusti ngiwas nang payungan ka abdi." Cek nyikat tika jeung hatena ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala sangkan itu nulungan. Alhamdulillah kanca doa nyikat tika teh diijabah harita di markas Behwetan. Aya seorang jalma anu kelumpang ke tetejepan reg karandeg kela katanya maju deui reg deui eureun panonna rora teret asa budur patempatan. Saha eta teh nu kelumpang nuju ka markasna Bah Bewok teh nyata Sirawing kiwali geus tepi ka markasna Bah Bewok. Sirawing harita kadeketan ka markas euy noong kana bilik breh teh ku Sirawing ketinggali aya hiji awewe tapi kenukangan yang depan pantok. Sirawing geus ngajudi yen eta awewe teh nyikat tika. Sirawing ge menang beja yang tadi indungna ka Panengsi anu diusir ku Bah Bewok. Ieu geuning awewe teh nyikat tika teh nya anji tukang mah meuni geulis pisan ye. Cik urang geruan nyikat tika teh eta Sirawing tu ngetrokan jendela kamar nyikat tika. Tok. Nyai itu gebeg harita nyikat tika ngegebeg eta gebeg. Teh jantungna ratu tutunggulan atena sesebakan mah bujurna kok geus kokongkodan. Disangka nama teteh anu geruan teh eta anak buahna Bah Bewok. Padahal mah Sirawing ada di kamar nyikat tika nemalan teuing gadeg-deg. Tadi lewat. Dia akang nyai bakal
nulungan nyai bukakeun jandelana cek si Rawing geus sakitu Nah, siap. Terus, mantap. ampatkeun